Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Wasanara Channel. Ayeuna urang aya di bumina Abah Jara. Urang taroskeun ayeuna kesimpulan anu ngeunaan naon anu hartina karuhun. Hayu ayeuna urang ka bumi Abah Jara. Tong kemana-mana tetap di channel Wasanara. Tah ayeuna sim kuring atos aya di payunan Abah Jara. Urang teruskeun wae to the point lah urang mah. Assalamualaikum Bah. Nuhun. Iya abdi ti Cibunar kitu tah. Janten abdi ka dieu teh hoyong naraskeun naon ari hartosna karuhun gitu. Soalna seueur anu nyarios teh simpang siur kitu tah. Aya anu nyebatkeun di suhunan, anu di goah mah ngatangkal tah. Jadi kirang jelas kitu simpang siur Bah. Dia teh hoyong cenah jelas gitu naon tah ari kesimpulanna ngeunaan kanu karuhun teh gitu. Tah kieu jang senya namanya nu katerang ku Abah mah soal karuhun teh senya nama da teh tebih mohon tah nah sen teh tebih ayana di orang-orang keneh da jang di awak urang keneh mata kapungkur aya simbol ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu andang nu caket beraraketan nu deukeut beradeureusan aya naon jeung aya saha sieun naon teh aya naon jeung aya saha tah cirina aya dina awak urang disebutna teh satangtung diri urang moal jauh dina wujud moal anggang dina awak tah nu matak pek gerap panggilan silaturahmi jeung diri sorangan aya naon jeung aya saha tah aya naon jeung aya saha teh di urang-urang keneh di jero urang silaturahmi teh jeung urang-urang keneh tah sebut karuhun teh aya dua rupa nya kahiji karuhun anu deukeut kadua karuhun anu tebih tah cenah naon aya karuhun anu deukeut nya eta karuhun di awak urang sebut karuhun dah rin teh roh sebut karuhun ruh nyokotinu ruh roh tah di urang teh aya roh sebut teh karuhun anu deukeut tah sebut aya karuhun anu tebih nya eta karuhun ti saluareun awak urang mun eta teh ujangnya aya roh pan saluareun ruh Abah gitu ya tadi sebutna karuhun di saluareun di awak urang sebut karuhun tebih tah ayeuna karuhun caket mah aya di diri urang tah cenah kumaha cenah aya sebut karuhun tah urang teh kahirupan teh aya di dua alam kahiji alam ieu alam nyata sebutna teh alam nu katingali kadua alam gaibna sebut teh alam ruh nu teu katingalina mata ku Allah diciptakeun teh antara ruh jeung jasad urang teh ngahiji gitu mata sebut karuhun teh nya teh nyokot dina kata ruh tah cenah naha cenah Abah sok aya nyebutkeun nu tangkal awe goa itu kumaha dah nu tangkal awe mah lain karuhun enak aya Abah bari naroskeun aya ruh wajang cicingna di mana eta tangkal awe pan di jero awak keneh tah aya deui sebut naon dua nu harti nu kadua sebut karuhun teh sebut leluhur tah eta mah sebut karuhun eta mah hartina karuhun anu geus teu aya di alam dunya jadi dua harti karuhun ini karuhun anu kaciri ku urang nya teh di awak urang sebutna teh dina awak urang aya ruh urang di jero tah sebut karuhun deukeut anu tebihna sebut karuhun mode di luar awak urang sebut mode ujang pan di luar awak Abah nya ruhna teh tah nu harti kadua sebut karuhun teh jadi sebutna teh mun eta mah leluhur urang kolot-kolot urang nu geus aya di alam dunya eta karuhun keneh namina nam beda bahasan gitu beda ieu mah aya di alam nyata di urang keneh mata karuhun lain di nu lain-lain di awak urang keneh teu jauh dina wujud teu anggang dina awak matak kesaksian heula diri sorangan ulah samemeh nyaksian batur
jadi saksian heula dina awak urang aya naon wae da aya muwungkeun awak urang geus ngeunang gitu. Tah ayeuna mah pantos dia mah jelas banyak. Tah karuhun yang sebenarnya mah teu jauh dina awak urang. Aya aya dina wujud urang teh aya ruh. Ayeuna mun teu aya ruh urang moal hirup. Mata diciptakeun ku Allah aya ruh teh nyokot dinu karuhun teh dinu kata ruh. Karuhun bahasa Indonesia mah kerohanian gitu. Tah sebutna teh sebut karuhun teh aya dua nya. Tah ingatkeun karuhun caket, karuhun tebih. Karuhun caket dina awak urang, karuhun tebih nu saluar ti awak urang. Nu kadua hartina sebut karuhun teh hartina teh leluhur. Sebut leluhur teh anu teu aya di alam dunya sebut kolot urang anu hartina kadua. Tah jadi dua bahasan sekata karuhun teh. Tah kitu jang nu ieu nama nya kirang sareng lebih nama nya tamanya sa nuringkas tamanya sakitu we heula. Tah engke nama nya insyaallah bahasan-bahasana urang perpanjang deui. Margi ku ayeuna mah ku sababna naon bahaya peryogi da wayahna we sakitu heula. Engke orang-orang sambung deui kitu tah. Margi babeh nuju aya perdikan gitu. Nuhun Abah hatur nuhun pisan ka Tampi segala rupina tah kitu meureun aya mah abdi pamibaraya anu aya nonton tah jadi langkung uninga kitu tah. Kumaha naon harosna karuhun teh saya meureun tiasa nyimpulkeun kitu tah. Nya hatur nuhun teu banyak. Ya sama-sama. Nuhun tah. Janten ayeuna sapados uninga baraya sadayana tah kitu panganten. Abdi panganten ti Nusantara Channel mahatur nuhunkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.